bade lanjut deui video deui tuh tingali anu bade malawijat cabe ayeuna mah ya kalan ku manusia mah pan ngaranna ge jurig sakti setan kawasa teu leuwih mulia tibatan manusia ku manusia supaya rumputna ulah jadi nah ditutup ku plastik tuh tingali anu nanam cabe teh enak mah si garitanana teh si menang maculna teh ditutupan ku plastik supaya terjadi rumputna wah hasilnya jadi hasilnya teh memuaskan kepetik hasilnya kala buahna jadi keuntungan alhamdulillah tingali wargi-wargi tingali kabelah ditu tingali pemandanganna mun ararindah menang kataji nu ningali ka bandang anu ningal tingali anu aya di gunung ieu teh din bohong abah mah leumpangan teh kukulilingan teh di dieu teh lain saukur acting nyata abah mah nyata katincak pisan anu ngaran Gunung Cijapati teh abah rek lanjut deui ka luhur tinggalan ku wargi-wargi ulah bohong abah mah tarang ngabobodoh lamun isalan ulah ngabohong but sakilo nya sakilo lamun isalan but sae teh sae ulah barang awon disaekeun wah nu kitu mah ngabobodoh nipu ngarinah ulah rek ngaripu ulah ngurangan kiloan mun isalan teh anu barang alusnya halus mun barang awonnya kedah kaisalnya ulah maha-maha teuing abah ayeuna kukurilingan di tataran Gunung Masigit ieu teh Gunung Mandalawangi teh ieu aduh tingali ayeuna mah dipelakan bako di tanaman bako da kulantaran ayeuna mah teu budak teu kolot teu anak teu holot ayeuna mah teu pemuda teu pamagat teh awewe ayeuna mah sok ieu sok ararudun matak ayeuna mah dilestarikeun bako teh tingali muhan abah sore di dieu teh tongeret oge mending haraneang tongeret eta tongeret aduh tongeret tong direret abah ayeuna aya di puncak gunung bejana lamun kawenehan mah sok aya begu ka dieu teh abah batuk naroweco hapunten ka wargi-wargi bah cenah kunaon mah ngomong teh kitu keneh kitu hapunten tah ieu anu disebut kebon bako teh katingali pisan ku abah katingali teu bohong abah mah tapi da abah mah teu ngaruksak mapai-pai we anu lolongkrangna abah mah tingali di nebat kebon bako kamari mah di kawasan nagreg teh kebon ubi ayeuna mah disebutkeun kebon tembako aya di kawasan Gunung Nagreg teh ieu aya gunung Cijapati teh ieu ngaranna cenah bejana mah Gunung Mandalawangi seungit kawanti-wanti abah ge ningalikeun ke pemandangan ieu Amang Tajudin teh anu katemong beunang sarijut buk nang bodas puntunang sodes kawari-wari kadulur-dulur mah di lembur aya nu kota abah teh sing jadi tontonan jadi tungtunan papatah pituah teh mudah-mudahan disyukuri dinikmati abah mah walaupun jelema kerege abah teh bakating ku butuh kitu kan teh lain itu butuh mah mah ingetkeun ka cape cicing we di mah abah sakit cape nage dikeureuh we dah butuh abah mah bakating we kikieuan teh bakating ku butuh neng mun teh butuh mah abah mah salat kieu geus we di bumi era ibadah nu bener tapi teu kitu abah teh nuju ikhtiar tinggalan kapalih ditu jang sorot ya tinggalan tingali anu sebut gunung anu luhur teh ngacekir aya di tatar Cijapati teh ieu tah ayeuna mah sangkan kapetik hasilna kala buahna ieu teh anu barala kieu teh
rek ditebas rek dipelakan bako. Daripada sia-sia tanah di dieu mending dipelakan bako nyarios nggak bako teh goreng ai malah bako mah keur bahan rokok pasti pasti kepetik hasil kalau buahna malah mandar jadi penghasilan. Nah tinggal tuh amun di daerah lamun di daerah Bandung Barat mah tangka tisuk teh cuk dijadian kolecer tabah nepi ka melak cangking di dieu ulak ilik tongeret 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 tuh tingali meni wararas katingalina ge amun kana di pagunungan kadulur-dulur da sadayana ge satu kebing langit santang karak jagat ge ti masjid nepi ka magrib teh dulur katurunan jadi Adam nusa akidah mahnya kaum muslimin muslimat mudah-mudahan weh abah kiciran teh sing terkabul kahayangna sing dipasian isi anu halalan toiban niat nama ibadah we abah teh aya kahayang aya gaduh motor anu sae keumurina teu aya di mana tuh alhamdulillah ya rabbil alamin mugi Gusti ngajabah kana kahoyong abah kahoyong abdi-abdi sadaya tah urang mah dikumkeun we ulah abah wae nu tertakabul teh sakur anu ngonten sadayana anu berteman jeung abah sing berhasil ulah nepikeun ka sia-sia sabab sagala ge pake modal disaneatan initna abah ka dieu teh pake motor mun pake bensin dieu ge abah tos tuang di warung Padang saep 37.000 rek teh motorna bieu adadak ngajajes mun kapanasan teuing nah dina eta teu naek di abah teh dina tanyakan anu sakitu luhurna teh wah kapasa di kahanapeunna di emat langsung ka luhur naik alhamdulillah tah tingali wargi-wargi sorat tongeret mending ngelik ningali tongeret 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 tah tileuleyan sampun nyare pegat simpai paturai patepang deui iraha patepang deui jeung abah teh ayeuna di dieu aya abah tah kakaruhun mudah-mudahan sing ditarampi iman Islamna dihapunten samudaya kalepatanana ditempatkeun anu mulia muha Allah Subhanahu wa taala sing jadi ahli surga murangkalihna sing saroleh sing garade miliknya usahana sing sarukses jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah ibadahna sing garetol ibadah mah sekedah salat wae ai salat mah kage wadah aman sakitu seueurna ge tanpa diwadahan mabur mah kawadahan tah ade urang daek zakatna daek puasana daek sedekahna daek infakna daek mere maweh kanu lapar teh diniatan ibadah tah ngan kade salat bakal diwadahan ku salat alhamdulillah tah kawargi-wargi mudah-mudahan we sing ditampi ku Gusti Nu Maha Suci kasayan kawonan teh tah ya anu tos kalangkung kawonan teh sing katutup ku kasayan wabah didaruakeun tah abah kasayan ka abah mudah-mudahan sing nutupan kana dosa nu teh kaliwat amin ya Allah ya rabbal alamin tah abah mah panjang anu dilalakonkeun sabab anu panjang-panjang teuing teh tara ditarima ku tiktokanana namun ka YouTube insyaallah ditarima mudah-mudahan we sing manfaat abah teh cicilan teh sing di monet sing di endorse tah abah mah panjang nu dilebar mah panjang nu disarioskeun di situ kaangge abah rek mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wal barokah alhamdulillahirabbil alamin.